Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayangnya hoye make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon ceknya teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian ceknya teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu jelunduk nyana teh teu kanyahoan raja dihareup kur tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh teu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh, ceki wah pertanyaan lain sembarangan. Oh, kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jangan. Mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu. Bapak pertanyaan bagus sekali. Eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi. Ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah tuh kowe eta pae ngimpi bae teu kajahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah ulanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih kene mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teu sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas mah bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bae bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas suga neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya koso masalah Abu Nawas tenang we. Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we. Sok dipanggil deui. Abu Nawas ngadap mana mahkota? Waduh, perjalanan anak kene. Jadi perjalanannya sulit, kakak datang ke pertengahan, kecan datang.
Encan datang atuh tenang we sia abuna sepenting mah ieu na bae heula. Kayak aya mahkota bayar ku ai. Bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya. Di atas segel tuh. Tengok ke materai. Bonawas. Oh, geus kira-kira cokot bae tuh. Saya balik deui ya Bonawas ka ieu mah. Ngopi deui jeung majikan. Cek majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota sorga teh tadi cokot. Aja ku masih apa? Siap. Di batu geus leuleun cokot. Tanu bisa aja Bonawas teh. Tadeui cek ngaran. Haji padli siapun atuh siap bae sapira raja lah, raja ieu cek ngaran. Ayo teh ke tungtung-tungtungna kumaha lah masalah kos kitu ieu panggil kadua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teh sanggup henteu atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teh sanggup disel sia ku aing oh ulah main sel bae cek kuari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pan tuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu sorga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula sia nanaonan ya tuan raja deui leuwih nanaonan cek teh nu bener sia tuan raja mudas sabuk papan teh kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunya sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang mau bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sih aja cek raja ja pinter sih lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh. Nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena lawang akhirat kuari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe oh geus ya Budawas tuh kabeh gaya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang emak atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun henteu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Siratal Mustaqim sia ka aing gitu ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas pohara jas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal kata penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta
mampu nanti nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja. Oh bisa baik mahkota matu tuduhkan lawang apa ya cak teh pan hebat eta. Walikulliya darajatum mimma amilu wallahu a'lamu bimaradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jinjeng manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales mimma amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min syarrin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak warieu coba ayo ka ditu boro-boro nyana endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusana 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirina ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar maknun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang ka coretan leuwih gede tibatan aslina
Jamul Jawa media haji eta teh ngaji zohir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alpiah mayar saurang sampah. Ngaji Johar Maknun ku ari bayar sampah berarti. Ngaji Jamul Jawa mah bayar sampah. Sebab naon diojol-ojol jeung dunia sampah tah mah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti. Geus gajina teh semet nu dideuleu teh dunia. Derajat tangan sakit itu baik tapi kuari diikhlas ke tanpa hayang imbalan ai merema diterima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ikhlas mah kieu ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung muludan misalnya panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat tak ikhlas ya mah jadi nama moal leungit maka datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat tak ikhlas apa henteu semata-mata dek ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit tambah 2 juta mah jangan saya tulisan ada di ditu moal leungit di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisan ada 2 juta bae 2 juta bae sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia lo naik pesawat mah sajam karena ieu mun ka Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat mun ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong kitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese ndek datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulya datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tatapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alpiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Maknun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon karena merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah asupna sial tah mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok tengenahin kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bongan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna
engke makin bagus makin sengit, makin bagus makin sengit, goreng makin kehandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung keikhlasan. Masya Allah nu ngantek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cek tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngisi ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngisi nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Nah, lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah, hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantap jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teu lembur, teu boga TV nya mah. Coba bere. Coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kabeli lain nu kos kitu ieu geus teu hese tun nunduk ka Allah teh hese tah derajat teh datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblankeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu nguut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana ku jol ieu kiai boga showroom anu ieu gunta ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing dilejapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia sunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing
ditornadokeun siap wae beak teu butuh aing mah eta mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah nyawa naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Dzurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing we ceuli dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang mah kitu bae Pak aing Gusti Allah mah henteu mabok loba zina loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kulanya cak masyarakat ieu urang ye ye akur ye kieu akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dek dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mah utusan Allah Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nyana geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek kalau kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nyana ge korupsi sarua anu kamari dagang di Tanjung Priuk dagangna emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nyana ngadengikeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngalengis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres da sia beuh aing kuari mah bisa ngadengikeun pangajian tuh cak aya saya anak abah si mana kan marahan sia tuh cek alhamdulillah nanya deui pogo ngalahirkeun anak ge saha wah ya budak asal kudu leuwih lain ngaji balik naon ya ngaji dah esek jangan teh lain salat nanti lah tapi mah karak ngaji doang kuari mah deuk pake meungcit anak salat doa antep keun heula kayak ku galedeg deureus lamun kula eleh anak lamun bapak mah eleh oge nya bat alera kakarak datang ngadengikeun ngaji bae saja geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan kakarak saminggu geus uyuhan aya jelema sugi teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaan Allah ngaji teu daek zakat teu daek abut-abutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan dirinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat lain dan lain sebagainya mun lain rahmat Allah geus wae di dinya siksa dicekelan tapi Allah mababari ku galedeg ku habek keluar ayu bae juga bisa diadengke sebeuna 20 urang mah kos kitu bae pan hadenge Allah mah pan teu kitu ya abah bisa bawa ngaji bae guys abah mah ka majelis sia mah geus sifat zalim Gusti Allah mengadenge nah jadi dicombo ku urang ya nah geus kalaluar kabeh anak neangan abah ka majikan abah ngaji iya nyeritain abah sia bae ngaji zakat mah nanti ada rahmatna kakarak datang ka ngaji doang mah
encan zakat encan ke tungguan anjeun Muhammad mah kaya teu butuh ka Kanjeng Nabi dakwah Kanjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu urang ibadah lain nurut edahan ka Kanjeng Nabi ngantem endangan ka Kanjeng Nabi aya Sayyidina Umar mah geus katerot teh urang tadi asal nu manjat dosa iya sih artina dalil teh mun Allah ngersakakeun lecapkeun ku Gusti Allah Sayyidina Umar ya lemak kata ahli Mekah mun Allah ngersakakeun rusak bom wa yastaklif wa Allah digantian numpadikum sabada paraharan jeung mayasa kumaha kana Allah kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun turunan kaum manusia jauh jangan Gusti Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit we sabaraha pasang anak aing teh nurut ka aing dipeucit sia ku aing urang mah deuk kitu bae lecak lalaunan atuh bisa-bisa muslah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad cak Gusti Allah aing mah maha sagala-galana dah hosia ke zaman Kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kanjeng Nabi Nuh bae sakitu atuh aing gampang jasa kuari si kupah bojong beak kabeh geus bongan madomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajen sia Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmat dedes nyana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula di urang Hindu jol wali sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let kuari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalahna ngalanjutkeun risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saetik-saetik sebab Allah mah hanya nyontohan-nyontohan hungkul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah sorga lain saminggu sabulan satahun ta lain 10 tahun fiha khalid tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ieu ka sorga pasti husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanna aing mah ka sorga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka aya teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ieu daek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua
eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lain mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan ceki haji taji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa ulama sanajan tilok tahajud tilok bala tematut sakira tambahna doang ka Mekah jang geus nggak zakat jatuh osok anak atuh jaya yang sok dibabagi segala rupa aja perasaan jatuh ya mah kata apa pakai ka surga aja ya mah eta bagus sama sangkaan gitu kan nusa urang deui Dedi lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit iya gua lagi sakit kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka tahu ya saya itu tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja bagus aja deh kata kiai juga harus bagus sangka iya lu suka sholat kagak puasa suka lo kalau bulan Ramadan ini kagak juga sebenarnya lu kerja apa aja itu ya sekali-sekali suka mabok juga sih ini lu sekarang lagi gimana perasaannya mau mati kayaknya gue tapi ada nggak perasaan surga sangka sih surga aja iya kepengen mah walaupun begini-begininya Allah maha gopurin waduh buka dalil tak budak jawara ge buka dalil tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan dek sangka kumaha aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilala ka jeung kukumaha ge ye kitu mah urang salat sok sia sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada mata ka aing mah subuh mah qadaan melulu aing ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah jahes mah anugerah ti Gusti Allah jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang nang Allah pan bohongan ku Allah dari hudangkeun aing nyalahakeun ka Allah tolol tak budak tapi aing kodo kan ye eta aing gede hate tetep sorga aing eta mah deres kos kitu mah sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husu atuh soal husu mah dak mah lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah tuh husu di mana salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka surga atuh mah tuh surga kosong nyalakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk tetep aing bagus angka itu aing mah sabisa-bisana sakit tetep sia itu husu mah aing kamari kan ngaji di Cilongok cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha aing mah sakuran eta doang nu ditenget-tenget ku aing jangan ke dalil di hadapan Allah besi Allah nanya sia sabaraha tahun hirup 60 Gusti kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarwa teu kabawa kunaon sia salat zuhur orang henteu maka salat sunah tetep teu kabawa Gusti abdi mah nu pardu-parduna bae kata husu pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha waduh cak Gusti Allah malaikat balangkeun ka surga ieu mah nu kieu mah geus segerahakeun waduh tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji jangke di hareupeun Allah aduh mantep jasa si bae la nukallifu nafsan illa wus'aha geus sakitu talar malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake salat maghrib jadi imam deui ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar rakaat kedua tadi bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar cak makmum mantep ya imam istiqomahkeun ye hebat imam ya
keceritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede. Di dinya teh aya dua sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat. Di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batinna supaya aya ulah aya panyakit-panyakit, nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan. Nu mantak begitu asup ka sorga. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh, eueuh ujuban, eueuh hikduan, eueuh takaburan, eueuh sumadan lain sebagainya. Geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan, sombong boga babaturan, tawadu boga babaturan, daek ngabela ka urang boga babaturan, teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa. Urang boga babaturan teh urang perlu motor, kuncina aya, motorna aya, dipake bae urang. Heuh sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian buku mah ge. Bahkan aya duit tadi dia cokot jang meuli bensin teu bebe deui. Ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebe jadi jeuh babaturan urang. Neuk berangkat ka deuleu aya ji Samsu di kantongna cokot deui. Mantep jasa. Oh, dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rokok aing geus cokot tuh. Ih, bisaan sakira teh. Seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun babaturan. Motor aing dibawa ku sateu bebe kahayang aing bebeja atuh sia goblok sia awal sia. Enggak sah sampai di sini saja. Paneta orang teu ngeunah teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Urang deuk berangkat teu boga duit, aya duit pamajikan cokot ku urang, bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual. Urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Adi eta eta anting dicokot deui, cokot deui bisi kurang mah. Iya tutuna naon ka tadi ge ti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate tis sate urang. Masyaallah, adeuna ge kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak aya. Masyaallah, tis jasa. Coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh, barang datang ge barang datang. Kokoprak geus dikieu-kieu bae. Koprak. Urang ge deuk datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nyana geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba. Pan eta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kakak maling duit kula nya. Lah tuh aing asup ulang. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu bees tuh, papan mah bapak turunan pan. Pan bapak urang, bapak kolot urang ka bawa pan eta. Tungtung lama teu beres bae. Emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masyaallah kan mantap neangan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng, neng leungit duit lah, leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula ka, diuk kalanan. Nginum heula, duit mah gampang diteangan kak. Tapi pan kakak mau leungit hesean anak-anak. Sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang. Ih, kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang. Aduh, pan urang ge tiis jasa. Aya atuh ka kamar. Hayu atuh. Aduh, bahasa neangan pamajikan nu tiis, neangan nu tiis, nu ulah marah bae ka urang. Masya Allah, cak pemajikan lah kiai ieu bisa bae. Di skatara di hatena kitu bae. Emangnya nama teu maksud bagus ya hatena. Maksud bagus. Tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan
boro-boro jeung pren urang dina usaha, boro-boro dina politik, cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia bakos kitu. Tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dicabut ku aing cek Gusti Allah panyakit-panyakit nu aya di jero hate. Urang boga pamajikan 70, sugan aya kumaha pamajikan teu aya. Encan tambahan pamajikan urang nu asli, encan ditambahan dari tatangga urang nu salakina ka neraka paneta bagian urang. Euy, nu batak doakeun bae. Tah, eta kan jadi pamajikan urang. Eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Lain sorga tuh aya keneh panas mah lain sorga. Di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan. Abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh. Nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah sia. Ulah cak aing ulah. Emang kunaon? Pepes hulu sia. Aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing. Ya kage kada sehatan ulah coba-coba. Lamun sia hayang pepes hulu nyandung sia. Nu aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye. Nu nyandung kana sehatan hampir kabeh. Karena itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung. Geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu. Aya nya lagi nu ngajakan nyandung. Abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan. Ketika nyana dicarekan nyandung nyandung lah. Ngaranna ge babaturan deugeut akhirnya nyandung kan. Tah nu kolot nyarekan itu ge sarua. Kapang gede saya carekan kan? Sasalaman. Akur. Kenapa mah abeh aya batur doang. Hai tentrem mah eueuh. Nu dimaksud hayang boga imah mewah, ditendeunan di sisina pancuran, diciteunan deui cai mancur, ditendeunan deui taman-taman, di samping eta deui boga kendaraan, lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga. Supaya di dunia teh jadi sorga, ternyata teu jadi sorga. Balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pamajikan dibiayaan ku nyana tapi alabatan Kapolres menghadapi pamajikan teh. Aduh Kapolres ona mah senyum-senyum ieu bae tutut bae le manyun teu jadi sorga. Nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese. Neu kumaha supaya suasanana nyaman, supaya urang ibadah ka Allah mantep. Eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge. Allahu Akbar. Poe ieu aing ka mana balik ieu. Nyana schedule gilir malulu di jero hate. Mun opat teh mah, wah ieu di dieu, isu ka mana ieu? Isu ka mana? Neu kumaha usuna. Gantung habak jelema kos kitu ieu. Eueuh husu, bohong kajian kumaha. Komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh. Ieu tuh puyeng dijieun ku saha? Jeuh. Teu cek awe akur. Emangnya mah hayang kitu bae panjenengan. Ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga. Beuh ningali sorga nu luar biasa. Lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka. Ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut. Ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya. Sorga mah ieu batuna tina emas tina perak. Di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana. Lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya.
tajri minta tihamul anhar dihandapeun gedong teh cai-cai singkolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya anggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teh terekelan ragam urang atuh tinggal di tempat di tegal di awean cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah sorga bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70 aduh nu hepe susuna Allah aduh masya Allah irung mararancung bibir aduh geus saya nyaritakeunana nu mantak geus pokona wa sorga teh lain lalagaan bau jengkol bau peuteuing kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh atuh lain sorga masih keneh ngising keneh bae mah atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres masyaallah aju kesangna seungit teh ya mah bener-bener sorga penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap singkolocor tajri min tahtihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga ujang sia ka sorga ka dieu wah pelukan urang kabeh wih itu kiai urang wah pelukan ku bunga-bungahna aduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget masyaallah cak Tuhan Syekh Abdul Qadir kade sia ka sorga keneh ka sorga sia ge akibat taon sia maca syekh kula di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat-berkat bener ka dieu geuna mah ikhlas lah cak teh tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh parang barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa ahli sorga sadaya puji tangtu ka Gusti Allah Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh nah ieu nu datang ka syariat doang di dieu nu datang ka tarekat di dieu nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga berbagai-bagai tahapan ke di sorga nu bersyariat mah ayana di dieu nu bertarekat mah ayana di dieu nu berhakikat mah aya di dieu kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek pan sia mah luhur amat pan aing mah handap amat moal aya lantaran geus dicabut panyakit
nungis dihandap senangku dihandap nak nu di tengah senangku di tengah nak nu di luhur senangku di luhur nak lantaran pada akhir nama engke bisa silih sabak nu aya dihandap nu bersyariat nyaba kanu bertorekat nyaba kanu berhakikat engke nyaraba urang ka rasul urang nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa nyaba ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ka Kangjeng Nabi Yusuf ka Kangjeng Nabi Daud bahkan engke di sorga tepan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ye. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangala lentuk bae kabeh sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, keboge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara pohara jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amr amal teh ieulah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunyana iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah abdi sadaya teh moal meunang tuduh mun cacak-cacak gugus ya Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak ngaleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ atuh ngaji ngadengkeun diajak kayu ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengkeun oh emang ngadengkeun doang ngadengkeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun oh jaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir undah hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit puyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh
iya hubungan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk kumaha kumaha mah ngaji baheulana lain gitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saya siapa abah-abah kan wisin mah geus kajeun bah kula mah ngaji baheulanan boy mah teger jasa wajib irsak da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung we betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh ini nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ke HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ke HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga deh laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatut taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang Rasul Rabbina Rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan Rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa benar melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata benar Rasul aing teh nyata jasa Rasul benar mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wa nudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli sorga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga ieu teh bima kuntum ta'malun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh
surga jang maneh. Masya Allah di Masar urang teh melalui bendera-bendera didinya ya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sina Umar diberes bendera Al-Faruq, bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sina Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidina Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu surga tu surga urang geus siap. Wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos dek musabakoh kontingen Jakarta, wah kontingen Tangerang, wah mun dijidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing. Wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabelit pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan ngitungan urang Arab teu pati bisa ngitung. Wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talasar heuy cak urang ieu geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba'un geus datang ka dieu aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama tuh bisa ngitung bantuan ke orang ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh bae wahid itnin talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara atisa asyara isda asyar balik dari baik mal berangkat di pasar orang Arab aduh pasar eta na ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek nyana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid ieu teh dalah atuh kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang sumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ke dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat mereka wah keulas noraga jon teu sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cak malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahlin nar
Sanyana ahli sorga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil. Teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di sorga jeung di neraka. Urang kabehan geus boga tempat di sorga aya di neraka aya. Kafir boga tempat di sorga aya di neraka aya, jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka sorga itu. Ya Allah, rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas, cek na geus jelas di itu, kelurahan na geus jelas, RT na geus jelas di dieu, presiden nama malaikat malik di dieu. Jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan. Di sorga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat. Nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua, di sorga boga di neraka boga. Fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar, di mana-mana asup ahli sorga ka sorga ahli neraka ka neraka. Nah ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka. Akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihan linnar, diangkatkeun sorga ka ahli neraka, ditembongkeun sorga diangkat ku Gusti Allah. Di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh sorga, nuker nginum susu, nuker muka susu, maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya. Beuh indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha, nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga. Lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh tah dibejakan ku malaikat. Hadhihi manazilukum law amiltum bi taatillah, ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta. Pan nyeri jasa kana hate, nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol we aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawak maneh ku ndas bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing abah geus jadiakeun ta eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu bisa mesti kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia si hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung mah teh teu nurut ka kolot kaduhung mah teh teu nurut ka kolot takkan eta cerita dunia. Ya ge hadhihi manasilukum law amiltu. Hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal sore tah eta tempat sia. Oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dieu weh nonsen weh malaikat jeung nonsen tidak ada tuh cek malaikat sumayuqalu ya ahlal jannah ka ahli sorga risuhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton, nu baheula jang si George Bush, nu baheula jang si Cat Eye ucing teh tuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha. Wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga lain Haji Pendi iyo geus pede bae nya tah saduata ge urang nu urang
geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai ku ari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sabodo los tah los jang sabae sapa meunang kurang kitu kabehan los cenah ieu mah deusieun ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah bikeun wabeh kabeh dibikeun ka pamalaikat balik los tah geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu enggak susuratanna nanggeus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieulah bahasana teu kumul jannah tuh sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh nu bentak urang iman mah geus aya tinggal amal soleh amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji nage kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagaian abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeuleu ieulah amal soleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul kholqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa jang ngawarung gitu kan nya urusan tapi lah aing deuk ngaji bae lah geus kajian tah tinggalkeun diomean ge jak wae moal bakal untung mun untung mah aing ge moal ngaji ieu ge tolol aya tungtungan kos kitu bae tah aja kunaon ieu teh dagang poe minggu lah dagang ge rugi malulu mun untung moal ngaji aing ge aduh zaman teh beres sama kos itu malaikat gak nyatet dah setengah hati budak ngaji beneran tante sih ya nah yuk cerita uristumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris bak eta mah meureunana mun aya nu maot horenganan kos kitu tadina setiap jelema boga tempat yang pembalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia ketika gitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin nu mantap ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka Buddha ka Konghucu ka Kristen ka je nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang je tuh sia jadi nyahopan kuari mah bener tuh je enggak cek urang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka enggak atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini udah ke surga aja ya boleh deh Masya Allah tinggal engke ngegro ahli surga ke ahli neraka wanada ashabul jannah beki rame bayi Masya Allah wallahu alam